Orang di dia lah. Cara apa euy? Naon ieu teh? Kagok padahal mah. Tuh orang heula euy sakedeung mah capek tadi lelumpangan wae. Sok atuh hayu der. Yang. Yuknya dari itu tuh. Biar kedaputan. Ambil kolot aing ngomongannya rese tiga pas eta tah. Heeh, teuing geus kolot teh. Ini piranan diuk unggul anjing meni ulah demi Allah. Keur Geus si- beunghar deuleu anjing. Keur siga kelawak jungkir teh nya. Bangsa kulo pahurang. Udah sarua. Kan- Saeutik. Kan bapak maneh mah Adam Jordan lain. Ari sia jempling wae siga nu nyeri huntu, ha? Urang teh bingung. Kopi omongan. Sama dengan bingung hirup teh. Oh, sama terbalik anjing sama ngomong teh belak-belak. Gas, stop. Hentikan. Oh, atuh teh. Maneh teh ayeuna mah kudu boga pamikiran keur ka hareup. Pemikiran kumaha? Urang ti babaheula babarengan ti leutik ti ololeho nepi ka segede kieu hirup kieu kene embung ngalarobah nasib. Sia Junet jadi naon kek? Urang mah kumaha hareupna we. Sih Da bingung atuh. Emang bakal bingung pas siga aing euy. Hah, geus ya mah ngan bingung jeung bingung we. Maneh kudu boga tujuan hirup teh keur ka hareupna maneh kudu boga visi jeung misi maneh dek jadi naon euy. Are mana emang rek jadi naon ke kareupna? Sigana urang moal ka mana euy rek cicing di lembur. Nah, rek nuluykeun usaha kolot. Naon usaha? Ternak pancet. Anjing hulu sia siga bancet. Masya mah ditanya teh con wae aing teh serius tanya teh. Apaan bieu teh serius urang teh? Aku ternak pancet. Siga bancet teh. Ai maneh emang dek naon ka hareupna? Ayo urang mah rek nyobaan insyaallah rek nyobaan usaha di kota sugan we aya milikna. Halus. Nu penting mah maneh boga cita-cita euy. Aya ka daek. Ya sugan. Amin. Pidoana di reng-rengan sadaya. Amin. Ari cita-cita ka hareupna rek jadi naon? Ayo urang mah geus jelas bakal neruskeun pendidikan anu kamari katunda. HD mah. Oh, eta mah nomor 1 pendidikan. Kan bener. Kita ngomong-ngomong kita jempling wae. Ari maneh rek jadi naon? Urang mah kumaha hareupna we. Balik. Kuret. Oi. Ayo. Di mana maneh? Nyawang dekat itu aya diomongin kebenaran teh. Oh, sarua orangnya aya nu diomongkeun. Itu. Oke. Oh, di dari geuningan euy. Sia keur naraon, ha? Iya, biasa we kan kararia hungkul. Di marana ieu teh? Biasa we. Biasa. Geus naon coba di kebun? Ngalajuku teh naon deui atuh? Bang, lain tadi teh lain aya diomongin. Heeh, aya. Jadi kieu euy. Ngomongkeun carita nu kamari teh, urang dek lanjut pan pendidikan. Nah, isukan urang jadi ini teh. Ini Heeh. tumuran orang kesepian euy. Bae dah hirup maneh geus kesepian. Ari maneh lain aya nu rek diomongkeun? Urang oge sekalian rek pamitan euy. Kebenaran mang urang kamari kan karek balik. Heeh.
ajak urang ya urang sambil belajar we sugan we Jadi miliknya di ditu. ka kota teh ya. Bener. Silih doakeun we namanya. Siap. Sok marane aya nama di lemur, jaga lemur cing balalener. Siap lemur pasti aman ku urang mah. Kurang wariskeun dia teh. Aduh, hatur nuhun Gusti. Eta kade ternak pancet ya kumaha dek lanjut. Lanjut lah. Nyanggeus lah, aya nama orang rek balik. Aya nu kudu disiapkeun heula. Heuh. Urang sarua sok atuh kade di Sok jalan. kade di jalan. Urang pasti kangen lah sama nu. Ayo, burit. Yang lah orang geus balik we. Ayo atuh. Geus we ayeuna mah ngilu ka bapa gawe teh jang daripada di lembur. Mending ngilu gawe ka kota. Yang geus we aya nama abdi mah nuturkeun bapa we. Oh, ini ayeuna mah siap-siap we magrib isuk mah urang indit we Ya ka tuh. kota. Mang hampura orang bebanan ngilu ka kolot teh. Wah, satu orang berarti di lembur sorangan. Dengeus kumaha deui. Urang lain bung bebarengan. Geus we aya nama urang pamit. Ada atuh di jalan ya. Siap. Ayeuna teh kan skripsi geus beres, kuliah teh nya urang tinggal nungguan sidang. Sameme eta sidang berlanjut, kumaha urang liburan heula ka lembur urang rek milu. Oh, bener ayo lah. Sekalian orang ngepres otak lah. Asli eta. Engke di ditu ku urang dipanggihkeun yang babaturan urang ti leuletik euy. Siap ayo. Oke? Siap kebenaran. Oke. Engke dikabaran lah nya. Siap. Yang geus lah. Ayeuna mah orang balik keburu penting. Ya, ayo siap. Bang, ayo lah ngomong obrolan lah. Jadi memang lah. Aya obrol kena naon emang? Oh, jadi kieu pan isukan teh aya libur panjang. Yang orang sono lah yang kalembur sabari refreshing kumaha lamun orang kalembur orang refreshing. Oh, kebeneran. Orang kan keur butuh tenaga ya. Komo gitu. Ayo siap paling 2 hari atau 3 hari lah orang di ditu. Soalnya kan aya project anu kudu digawean oge pan. Kan urang oge di ditu di lembur aya babaturan cugana ayeuna nganggur keneh. Oh ya, siap. Ya paling ke urang badamina di ditu we lah. Ayeuna mah dieu we urang. Mau istirahat lah capek. Siap. Ayo tuh balik ayo. Pak, usaha teh urang di kota geus maju. Ayeuna urang sono yang balik. Saya ayeuna mah tuh mumpung terlibur gawe. Ayo urang balik, dan selila kan terbalik ka lembur. Ya, ayo. Ari maneh euy, hirup teh rek kitu wae. Heuh da kumaha lain teu hayang, tuturkeun atuh Mang. Yeuh, dengekeun, ongko loba babaturan di kota. Ngilu ka ditu. Belegu.
di dia. Alhamdulillah euy. Tah, tingali baturan maneh daratang. Balik di kota, tingali sarukses. Milu maneh engke mah. Siap. Kota. Tah baturan maneh teh nu mana hungkul. Tah nu ieu. Nu ieu. Jeung nu ieu tah. Oh, sok aya nama sok ieu pada dia sok. Ngariung ngobrol sosonoan. Kopi Ceno. Tah, ayeuna mah milu ka baturan ka kota usaha daripada cicing di lembur ngalajukut. Saya milu ayeuna mah ka saha? Kebenaran kan orang di ditu butuh pegawai ji. Tuh, aya nu ngabutuhkeun sok milu. Piraku dek milu jeung urang, dek jadi tukang sasapu di kampus. Atuh mending kana teh tukang ngari teh. Heeh, bener siga arit da maneh mah. Mending kitu anjir. Kalau erek milu kasih mang itu, Bebas nu penting mah ngilu gawe we. Tapi geus bener maneh niat hayang ka kota ayeuna. Heeh, bosan Kabita. di lembur wae. Oh di ditu mah segala Asli asli ulah cicing we di kampung. Ayo Jukut di ditu. Terus ayeuna mah ayo urang babarengan deui hirup siga baheula. Ngarah hirup maneh aya kamajuan, Ceng. Siap. Urang babarengan deui hirup maju bareng. Bareng. Sukses bareng. Ayo. Oke, ayo. Kita bersama maju ayo atuh bareng. Ayo. Band Project. maneh euy, hirup teh kitu wae. Da kumaha tuh. Oh deui. Hayang Action. Bang, pura orang berbanding ngilu ka kolot teh. Wah, gitu.